Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin jamaah sadayana nu kusim kuring dihormati, mangga lajengkeun kana kitab Hanca, kitab Duratun Nasihin, halaman 80 genep. Masih ngajelaskeun majlis ke-28 di bayan nidami anatil zalimi dina mertelakeun nyacadna nulungan jalma anu zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Warwiya sareng diriwayatkeun naon anna zaliman saanyana jalma nu zalim minadul mati tina kadzaliman qasoda eta ngamaksud ieu si zalim ayazuro kana yen jarah ieu zalim aliman ka jalma nu berilmu jahidan anu zuhud. Palama qoruba maka samangsa deukeut saha adzalimu jalma anu zalim sataro maka nutupan saha azahidu jalma anu zuhud wajhahu kana wajahna ieu zahid. Pasta andaro terus weh minta maaf, minta udur saha ibnuhu bapana ieu jahid. Waqala sareng nyarios itu ibnuhu walidi ari rama abdi marodun eta nuju teu damah. O inna waladi saanyana bapa kuring waladu marodun eta gering marodun syadidan kalawan gering anu banget. Pasataro teras weh nutupan ieu jahid wajhahu kana wajahna ieu jahid walidi teh ramana lidalika kana ieu marod. Maksadna hadirin jamaah sadayana dina ieu riwayat kacarioskeun aya jalmi anu tukang zalim. Jalma anu zalim manehanana ngamaksud rek silaturahmi, ngamaksud jarah ka jalma nu berilmu, bari ieu jalma nu berilmu teh jalma nu juhud. Gancangna carios ieu jalma zalim teh sumping ka bumina jalma anu berilmu, anu zuhud, tos deukeut ka bumina katingalieun ku ieu jalma anu berilmu, anu zuhud. Terus ieu nu berilmu nu zuhud teh nutupan kana raraina, diharurudung, mastakana ditutupan, raraina ditutupan. Begitu sub ka imahna ieu jalma nu zuhud nu zalim tadi disamperkeun ku anakna ieu jalma nu zuhud, jalma nu alim. Ieu tamu nu zalim disamperkeun ku anakna nu berilmu, cek ieu anakna waqala, cek anakna teh, duh punten we akang bapak, ieu rama abdi teh nuju teu damang. Teu damangna ge repot wales yeuh. Dugikakeun ieu mastakana ge ditutupan, raraina ge ditutupan karena teu damang. Terus weh tos payuneun ieu jalma nu gering teh, ieu tamu teh nyarios ieu syekh teh seorang jalma nu berilmu nu zuhud. Nyarios katamuna, katamu nu dolim, nu sok dolim teh cek eta jahid nu berilmu cek syekh. Laisa limarodun wala waj'un walakin aradtu alla angzura wajhaka. Punten we bapak, cek eta anu berilmu cek syekh teh salarasna abdi teh ieu teh teu gering. Kuring teh eueuh kanyeri, kuring teh ngan kuring ngamaksud kieu diharudung. Ditutup rarai kuring teh sabenerna mah kuring teh alim ningal wajah anjeun. Sabab katingali meureun ku seorang jalma nu berilmu mah ku syekh, wajahna jalma nu dolim mah katingali. Tah teu lami ti dinya sasadu weh jalma anu dolim teh teras weh mulih weh teh eta jalma anu berilmu, jalma nu dolim, amma zalim pali taubat paroja'a adzalim, balik weh jalma nu dolim teh ti imahna jalma nu berilmu ti syekh. Bari anjeunna balik teh tobat ka Allah, nyuhunkeun istighfar ka Allah, akhirna ku Allah ieu jalma dihampura ku Gusti Allah,
bahkan lain jalma anu dolim mungku nu dihampura teh saha, termasuk seorang syekh tadi teh, seorang syekh anu alim anu zuhud. Naon margina ieu dihampura ku Allah jalma anu dolim jeung jalma anu syekh nu berilmu anu juhudna, margi dihampura ku Allah dua nana ari kasalahan ieu jalma nu naon seorang syekh mah amma syaihu pali adamin nadrihi ila wajhi dolim, pangna dihampura ku Allah tobat ka Allah teh karena manehanana aya kesalahan alim ningal ka wajahna jalma anu dolim, pan itu ge dosa, makana dihampura ku Gusti Allah sami tobat ka Allah ngan manehna mah dihampura ku Allah tobat teh karena alim ningal raraina jalma anu dolim. Wa amma dolimu pali taubatihi minadulmihi, sedengkeun ari jalma nu dolim dihampura ku Allah teh manehna karena tobatna ka Gusti Allah. Tanya kitu pikisan sami tu min ustadi alai rahimahullah. Tah kitu pisan nu ka kuping ku kuring saur dina ieu riwayat kisahna seorang jalma nu dolim jeung kisahna jalma anu berilmu anu juhud. Penting mah dosa kumaha bae sok sanajan manehna bener loba dosa asal tobat ka Allah insyaallah ditarima tobatna ku Gusti Allah. Lajengkeun. Jadi pelajaranna keur urang mana punten sok sanajan urang berilmu, sok sanajan urang juhud, wayahna ketika mayunan jalmi makhluk Allah wayahna ulah ngewa-ngewa teuing ka makhluk Allah kan eta teh dosa. Dolim keneh, dolim kusabab alim ningararai tadi. Gitu nya. Matak setelah bubar tadi, tadi ieu tamuna, ieu syekh tobat ka Gusti Allah ngarumaoskeun dosa kusabab alim ningararai jalma anu dolim. Lajengkeun waqala sareng ngadauh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul ngadauhkeun saur Rasul mandaa adzalima bil baqoi faqad ahabba ayu sia Allahu fi ardihi. Saur Kanjeng Rasul sing saha jalma anu ngaduakeun ka jalma nu dolim. Ngaduakeun ka jalma dolim dina tetep kadolimanana, misalna geus puguh eta jalma teh dolim, ku urang diduakeun sing salamet jalma nu dolim teh supaya anger kadolimanana, tah teu meunang. Lamun jalma ngaduakeun ka jalma nu dolim heg anger dina kadolimanana, saur Rasul faqad ahabba ayu si Allah fi ardihi, berarti jalma eta sarua jeung mikaresep mika cinta kana ka Allah di maksiatan Gusti Allah di muka bumi ieu. Nauzubillahi min dzalik. Nah ulah jalma nu didolim diduakeun meunang ngan ngaduakeun mudah-mudahan sing tobat ka Gusti Allah dipaparinan kasabaran, dipaparinan katobatan, paparinan taufik sareng hidayah ku Allah ya jalma dolim supaya eureun tina kadolimanana. Ngaduakeun kitu mah teu nanaon, lain berarti urang ngaduakeun tina kadolimanana, ngaduakeun supaya eureun tina kadolimanana. Walaqad suila Sufyan walaqad suila Sufyan, nyata ditaros saha Sufyan saur Sufyan andolimin asyrafa alal hilaki fi buryatin. Sufyan ditaros tina masalah jalma anu dolim, nu mana ieu jalma dolim teh anu deket-deket kana ruksak tareh maot. Nah, di baryatin di tareh maot ieu nu aya di Tegal di Sampalan gitunya di Tegah. Tah ditaros itu aya jalma dolim ayeuna keur mun ieu mah keur sakarat jalma nu dolim teh. Hal yustaqo surbatan main. Nah ieu jalma anu sok ngadolim kitu teh nah kudu dibere nginum tong. Itu saragot cai. Ieu Sufyan keras terhadap jalma anu dolim. Saur ieu Sufyan teh pakola lah entong tong dibere jalma anu dolim mah. Tong ditulungan jalma dolim, urang nulungan ka jalma dolim, urang bakal saruba jeung naonna dosana kadolimanana. Pakila lahu dicarioskeun deui ka ieu Sufyan, tapi itu teh anu dolim teh keur sakarat itu teh yamutu bakal maut. Kumaha walar Sufyan pakola da'hu yamut, tinggalkeun mah jalma nu dolim mah. Oke karena sampai paehna oge tinggalkeun jalma nu dolim mah tong ditulungan dina kadolimanana.
lajengkeun wa an Maimun bin Mahron anahu qala katampi hadis di Maimun bin Mahron sanyana Maimun nyarios kieu anahu qala bisuh bati sultan khotron an ato tahu khotor ta bidin saur Maimun bin Mahron dina eta tetap dina ngarejengan pemerintah jalma nu berilmu ajengan kiai di mana rerejengan jeung pemerintah cek ieu keterangan itu aya dua kekhawatiran aya dua nu dipika paur dua kekhawatiran kekhawatiran kahiji atau tahu kotor tabidinika lamun anjeun taat ka pamarentah punten kedah digaris bawahi maksudna di dieu rerejengan jeung pemerintah teh kan aya pemerintah dolim aya pemerintah adil pan Kanjeng Rasul Khulafaur Rasyidin termasuk kana pemerintah ngan itu mah pemerintah anu adil pemerintah anu sae nu dimaksud di dieu rerejengan jeung pemerintah anu zalim pemerintah anu bengis ditaros ieu Maimun bin Mahron lamun urang campur gaul jeung pemerintahna anu zalim nya pemerintah nu dolim itu kumaha aya dua kekhawatiran kahiji in atuhu hotor tabidinika lamun anjeun turut ka ieu pemerintah anu dolim maka kekhawatiran keur anjeun khawatir dina agama anjeun gitu ngan lamun teh mah teu nurut ka ieu pemerintah wa in aswaitahu khotor tabinapsika lamun anjeun maksiat teu ngagugu ka ieu pemerintah nu dikhawatirkeun awak anjeun gitu nya matak urang kudu cerdas gitu jadi ketika aya pemerintah anu dolim tapi insyaallah pemerintah di urang hasil tina naon hasil tina demokrasi pemerintah di urang simkuring gaduh keyakinan di urang asasna Pancasila pemerintahna ieu termasuk pemerintah anu sae pemerintah anu Islam naon margi ningal dina syariat Islam sok sanaos teu ditegakkeun hukum Islam di urang nu dipakena undang-undang Pancasila tapi ngajalankeun ajaran Islam syariat Islam aya 5 diantarana masalah munakahat itu dilaksanakeun ku pemerintah nomor kedua masalah ubudiyat bab ibadah itu dilaksanakeun ku pemerintah terus deui masalah dina dina kehidupan dina ekonomi itu ku pemerintah cuma nu teu dijalankeun dina bab hukum Islam teh hanya 25% diantarana munjiat hukum masalah kisos sedengkeun teu sembarangan dina hukum kisos mah ngan simkuring gaduh keyakinan hiji negara geus bisa ngalaksanakeun hukum syariat leuwih tina 50% itu bisa dikatakan negara Islam taku margi kitu simkuring gaduh keyakinan ieu pemerintah sanes pemerintah anu dolim buktina mana urang sadaya ibu-ibu bapak-bapak hadirin sadayana urang ibadah ketika bab ubudiyah bab ibadah aya nu ngalarang salat teu aya punten rek salat rek ka masjid kapanpun bae silahkan rek berjamaah tiap waktu silahkan rek salat tengah peuting silahkan itu raosna di urang punten matak pribadi nyalira di Indonesia khususna di Indonesia pribados ngarasa bangga tenang di Indonesia mah punten benten sareng negara-negara anu sanes matak ieu ulah disarwakeun jeung pemerintah sajen justru pribadi nyalira ieu kalebetkeun pemerintah di Indonesia sok sanaos aya sebagian jalma anu ngagogoreng pemerintah saur simkuring mah ieu pemerintah geus ngalaksanakeun berarti pemerintah anu sanes pemerintah anu dolim tah keterangan Maimun bin Mahron ieu mah nu dimaksudna pemerintah anu dolim tapi pemerintah di urang lain kaasupkeun pemerintah anu dolim naon margina syariat Islam bab ibadah teu aya anu ngalarang urang dina ibadah dina masalah munakahat pernikahan diatur ku pemerintah ku undang-undang sareng anu sanesna ngan uihan deui saur Maimun bin Mahron mah ieu lamun urang seorang alim atawa jalma anu mana bae heg moholit jeung pemerintah anu dolim nu dikhawatirkeun dua khawatiran kahiji lamun urang ngagugu ka pemerintahan nu dolim nu dibahayakeun agama urang itu contoh misalna cek agama judi teh haram
hegu pemerintah judi teh dihalalkeun ngan alhamdulillah untungna di pemerintah urang mah khususna Indonesia judi tetap hukumna haram matak ya pemerintah di urang mah lain pemerintah adil lain pemerintah anu dolim ka asup pemerintah adil. Ya mah seandainya aya pemerintahan nu dolim ketika urang deket jeung pemerintah nu dikhawatirkeun bakal agama urang. Naon agama? Misalnya cek pemerintah dolim teh ya kudu aya perjudian tapi dihalalkeun. Nah, lamun urang teh ngagugu berarti urang bakal kumaha agama lamun urang ngagugu agama urang bakal dikhawatirkeun. Ketika orang tengah gugu ke pemerintahan nu dolim, misalnya cek pemerintahan nu dolim teh tengah gugu, berarti nu bahaya orang diancam ditewah. Itu maka alhamdulillah di urang mah pemerintahna insya Allah termasuk pemerintah anu adil. Tegasna pemerintah anu ngalaksanakeun kana syariat Islam tos 75% dilaksanakeun. Wassalamatu mata wa in aswaitahu khotorta binafsika lamun teh mah maksiat anjeun tengah gugu ngalawan anjeun tengah gugu ke pemerintah nu dolim bakal nu dikhawatirkeun awak anjeun. Wassalamatu alla ta'rifahu wala ya'rifaka jeung ari kasalametan ketika eta moal nyaho anjeun kana ieu kasalametan jeung moal apal ya kasalametan teh moal mengenal ka anjeun gitu ketika lamun boga pemerintah anu dolim. Tapi insya Allah sakali deui insya Allah di urang mah ya pemerintah tong sieun di urang seueur para alim ulama jalmi anu paraham aya MUI na majelis ulama na insya Allah dikawal ku majelis ulama aya organisasi terbesar NU Nahdlatul Ulama itunya ngawal terus matak terus pantas komo ayeuna nyebatkeun ieu ka pemerintah dolim. Simkuring gaduh keyakinan pemerintah Indonesia pemerintah anu adil, anu selalu ngemutkeun kana kamasyarakatan, ngemutkeun kana kesejahteraan rakyatna. Dengan mudah-mudahan kembali dina sababaraha ngon kapengker kuncina upami hoyong masyarakat sejahtera mah tetap kembali saur Kanjeng Nabi hayang sejahtera masyarakatna we sing naon sing kuat iman kuat Islamna atau 100% iman Islamna janji Allah gitu lapatahna alaihim barokatim minas samai wal ardh Allah dibukakeun lawang kabarokahan ti langit sareng ti bumi. Lajengkeun hukia dihikayatkeun naon ana goliman yadlamu dhaifan awaman sanyana jalma nu dolim kana eta kabuktian dolim yadlamu eta dolim yadzalim dhaifan kanu lemah awaman dina pirang-pirang taun kacarioskeun dihikayatkeun aya jalma nu dolim ka jalma nu lemah dina pirang-pirang taun terus dolim manehna teh palamat toladul muhu samang-samang sageus lila kadolimanana teh geus lila tah beureun kesel jalma nu didolimna kumaha ngomong weh jalma nu didolim teh kok ngomong kieu da sabar jalma nu dolim teh qala al madlum lid dolim ngomong jalma nu didolim teh ka jalma nu ngadolim cek ieu madlum yauman ngomong dina hiji poe cek anu didolim teh inna dul maka alayya qad toba bi arba'ata asya'a berarti jalma nu didolimna ieu mah hebat ilmuna tingkatan sobarna mantep cak jalma nu didolim sanyana kadoliman anjeun ngadolim ka kuring teh geus lila anjeun ngadolim ka kuring teh matak ngaluskeun ka kuring alus ku 4 perkara alus kana 4 perkara naon wae cak jalma nu didolim ya anal mauta ya ummuna kahiji ari maut teh eta bakal umum walatra maut mah kuring bakal maut tu didolim anjeun oge anu ngadolim bakal maut cenah. Kadua wal kubro ana kubro ya dumuna kadua kuburan teh pasti urang bakal ngalaman asup ka kuburan urang sararea bakal kumpul urang sadaya eta di jero kubur. Tilu wal kiamata tazmuna sareng poe kiamah ya kiamah teh bakal ngumpulkeun ka urang sadaya cek ieu jalma anu dolim wadiana yahkumu bainana jeung katiluna Allah bakal negakeun hukum ka urang sadaya
jadi ke ku Allah ditegakkeun mana hukumna jalma anu ngadolim jeung dihukumana jalma anu ngadolim jeung anu didolim. Waqala sareng ngadawuh kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna sannatan hasanatan, mana sing sajalma sana nu nyieun kalakuan ieu jalma sannatan kana kalakuan hasanatan nu sae, yakni ngamaksad kanjeng Nabi fil islami dina Islam, wahwa bari ari ieu jalma muktad eta anu dituturkeun sabi ieu jalma fi hadhihi sanah dina ieu kasayan dina kalakuan sae, palahu maka eta pikeun ieu jalma ajruha ari ganjaranana ieu hasanah, wa ajruman jeung ganjaranana jalma amila nu migawe ieu jalma biha kana ieu hasanah, yakni ngamaksad kanjeng Nabi anna kullaman kana sanyana saban-saban jalma atanu datang ieu jalma ba'dahu sabadana man bihadihi sanati kalawan ieu bihadi sunnati kana awan ieu sunnah lain sanah sanatan hasanatan sana sunnatan kana hiji sunnah hiji kalakuan yuktabu maka dituliskeun lahu pikeun ieu jalma naon ajruha ganjaranana ieu hasanah. Maksadna saur kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sing saha jalmi anu midamel hiji pagawean hiji padamelan anu sae terus eta jalma teh diturutan kudu sejen atanapi dituturkeun kudu sejen saur kanjeng Nabi jalmi nu midamel hiji kasayan diturutan kudu sejen maka ieu jalmi hiji meunang ganjaran ku midamel kasayanana, dua menang ganjaran ku ganjaran jalma-jalma nu nurutan atau jalma anu nuturkeunana. Contoh misalna bapak teh ngayakeun amalan kelakuan ama kasayan kumaha mulem kata tangga ngayakeun pangaosan di bumi gitunya nu biasa umum di urang mah ngayakeun tasyakur bini'am ngayakeun majlis ilmu ngajakeun majlis dzikir itu ide saha ide bapak mulem kata tangga nu datang 100 urang misalna. Nah maka saur kanjeng Rasul bapak eta hiji tos bidamel hiji amal kasayan maka ieu bapak bakal dibere ganjaran ku amal kasayanana, kadua dibere ganjaran amal ganjaran jama-jama nu datang 100 jam eta ka eta tempat bapak. Ngan sabalikna saur Rasul waman sanna sunatan sayatan sing saha jalmi nu midamel hiji padamelan anu awon wahwa muqtada bihi fi hadhi sunnah alaihi wijruha wa wijru man amila biha, sing saha jalmi nu midamel hiji kaawonan terus weh dituturkeun kuno sejen atau diturutan kuno sejen maka ieu jalma hiji bakal dibere dosa ku nyieun kagorenganana, kadua dibere dosa ku dosa jalma anu nuturkeun atau anu datang ka eta jalma. Contoh misalna aya hiji jalma si A atau si Fulan itu ngayakeun ngonang ngayakeun minuman anu dilarang ku Allah, minuman alkohol, minuman mabok-mabokan. Muli wah urang teh hajat, muli sekian krat marabok dionang tetangga teh aya 1000 urang itu pesta. Nah hiji ieu jalma nu nyieun kagorengan nyieun hiji dosa teh hiji bakal meunang dosa ku nyieun kagorenganana, dua kabagian dosa ku jalma-jalma nu nyieun dosa nu nyieun kagorengan ka eta datang ka eta jalma nu datang 1000 urang nyieun dosa kabeh bakal hiji dosa ku nyieun kagorenganana, dua dibere dosa ku nyieun kagorengan dibere dosa ku jalma-jalma nu datang ka eta jalma. Nauzubillahi min dalik. Tak yakni anak ulaman atabi hadis sunnah asayah yuktabu alaihi wijruha wa wijru man amila biha. Jasna Rasul ngadaukeun ngamaksad saur Rasul sajalmi anu nyieun hiji kagorengan terus dituturkeun tau diturutan kuno sejen maka ieu jalma dibere dosa ku nyieun kagorenganana jeung dibere dosa ku jalma-jalma nu datang atau nu nurutan ka eta jalma. Nauzubillahi min dalik. Hadirin sadaya rupina pangaosan cekap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeunna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna.
Mangga tutup sasarangan kudu majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.